Nyandai bolu sakacampleng, alhamdulillah budak barareuki. Kembali lagi di kegiatan emak anak dua. Jadi cerita nate budak minta cemilan, cenah ibu nyieun cemilan naon we cenah. Cek teh asa kabayang nu amis-amis ieu mah hayang nyieun bolu. Di kamari cemilan teh hayo we nu lada jeung nu gurih ayeuna mah hayang nu amis cek teh. Erek nyieun bolu geus pede we bari jeung teu belul oge. Keun bae nu penting mah jadi bolu bisa didahar. Perkara ge make kira-kira we ieu mah sakacampleng besti gulanana oge. Ada moal teu jadi cek teh ari dikukus mah nu penting mah asak we. Ari urusan ngembang jeung henteu mah kumaha engke we. Lamun ngembang meureun syukur lamun bantet bae. Pokona mah asal bisa diteureuy we. Geus diasupkeun endogna opat gulana sakadaek tadi teh make baking powder make deui naon nu siga tai ceuli teh eta tah naon ngaranna teh aduh aing poho TBM heueuh ting TBM ting SP pokona mah eta we geus di mixer nepikeun ka kaku ayeuna asupkeun tari gunana oge sarua sakacampleng tuluy di imah aya coklat bubuk asupkeun caritana mah rek nyieun bolu pisang tapi aya coklat diabuskeun we ieu teh pisangna mah ngahaja meuli tadi teh nu ladu besti tu tingali geus dibiye-biyekeun jiga tai orok geuningan ieu geus kitu ayeuna galokeun deui pokona mah ieu mah ting bakal ngembang ting moal cekeng teh ieu mah da asa bantet kieu tina adonanna geng sakarasa terakhir asupkeun lelehan margarin nu tadinya ditambahan minyak ku urang teh ieu teh. Tah carita nama adonan geus jadi ayeuna urang tambahan ku choco chip cek yang teh ngarang teh aya meleleh geuningan lamun dikeureut teh. Galo-galokeun we ayeuna mah geus digalo-galokeun kieu asupkeun kana citakan. Lain citakan meureun loyang ieu teh nya obong lain tukang kue urang cokot salah nyebut. Jadi 2 loyang geuningan tu besti lumayan loba heueuh da endogna ge 4 geuningan tadi teh. Ari loyangna laleutik lamun loyang gede mah meureun ieu teh hijieun. Tu ayeuna urang kukus heula geus ngagolak aing mah keur ngukus karek desa kedeung beak gas. Geus yakin bakal bantet ieu mah. Soalna pan cenah lamun bolu kukus mah ulah diantep lila kitu lamun misalkan beak gas atau dibuka-buka tutup nanti bakal bantet. Alhamdulillah kursa kali masangkeun geuning ieu regulatorna langsung cek huru. Anu hiji deui mah karek ditagenkeun geuning ieu tuh da karek ngagolak. Nu hiji deui mah geus asak ciga nama ieu teh da geus lila tadi teh setengah jam tuh bener asak besti ngan bantet ieu teh jigana teu naek ka luhur. Teuing gara-gara salah adonan teuing gara-gara beak gas ieu mah. Cik urang bahekeun ieu bakal bener moalnya. Tapi pas dibahekeun mah alus ya besti tuh tingalinya buat langsung molocon tuh geuningan. Alus katempona mangan teuing rasana. Cikan urang asongkeun ka barudak bakal beukieun moal. Heueuh biasana mah barudak mah lamun beuki eta berarti ngeunah. Tah lamun sakali ngasaan teh dituluykeun berarti teu ngeunah. Tela urang keuretan heula tuh tingalinya besti bakal meleleh moal jero napan tadi teh make choco chip. Lumayan we sakieu mah keur batur cai enteh mah. Aya rasa coklat-coklatan tuh meleleh geuningan budak oge beukieun geuningan ieu. Tapi lamun dipanggang mah ieu mah geus yakin gagal manten. Kulantaran heueuh boluna dikukus kitu jadi ari dikukus mah rek ngembang rek henteu pasti berhasil. Ngan pedah lamun teu ngembang kieu jadina teh bantet kitu leuleus liat. Komo lamun ngembang mah ieu teh bakal hipu teh meureunan ngeunahnya. Tong diturutan besti kalakuan urang nu sakacamplengna namanya lamun aya resepna mah heueuh we turutan.